ketika Gusti Allah nurunkeun surat Al-Falaq tentang santet dunia hitam. Gusti Allah nyipatan dirina ku hiji hungkul, qul a'udzu birabbil falaq, hiji doang, Al-Falaq, birabbil falaq. Kadituna subjek tinu dipikasieuna min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin dan seterusnya. Tapi ketika Gusti Allah ngabahas tentang waswas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Allah nyampaikan tilu nembongkeun sifatna. Cak Gusti Allah ya ulah sieun ieu, qul a'udzu birabbin nas, kula pangeranna jelema, malikin nas anu ngarajaan jelema, ilahin nas nu jadi pangeran jelema. Naon sababna? Sabab antara santet jeung waswas masih lebih bahaya waswas. Santet mah sapira santet, henteu sapira tetep bahaya santet. Tapi dibanding waswas, ketika orang ketakutan dengan masa depan, sieun teu kaparaban, sieun teu kaurusan, anak orang sieun teu jembar, sieun teu kajieunkeun imah, ketakutan tentang masa depan. Waswas orang tentang ekonomi, sieun orang tentang materi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ketika waswas dina hate aya kekhawatiran tentang dunia, Allah nembongkeun sifatna 3 kali. Saking berbahayana, tapi jelema mah kadang-kadang sieun bae. Teu yakin jelema teh bakal sugih tah henteu, teu yakin masa depan kos kumaha. Kula mah teu ngabayang ketika kawin bakal kumaha, teu kabayang bakal kos kumaha. Ulah dibayangkeun ja eta mah carita ti Gusti Allah. Yang harus kita yakinkan, pasti Allah ngarizkian. Andai kata susah, orang yakin kawin, pasti disugihkeun ku Gusti Allah. Jangan pernah takut, Allah pasti bakal nyugihkeun ka urang. Pasti jasa mang. Eta mah janji Gusti Allah bakal disugihkeun ku Gusti Allah. Tenang bae ulah sieun. Batak mang santri ulah sieun kawin. Asal aya awewe daekeun hirup aya liangan kawin. Jangan pernah takut dengan masa depan. Allah nu bakal ngatur masa depan urang.